Jadi rata-rata mang jelema loba duit mah gumede. Rata-rata jelema loba duit mah bedegong. Rata-rata sabab boga duitna teu make ilmu. Tah jadi urang pan minang dina pidato keur naon beunghar ai ka neraka. Gitu Pak. Keur naon loba duit ai nyababkeun cilaka mah keur naon kitu maksud teh. Da alus teh loba duit lamun nyababkeun salamet, lamun nyababkeun taat ka Allah. Tapi loba duit jadi edan mah naon. Gitu. Tak umumna jelema nu edan teh nu loba duit ai sia. Dan nu ngadu hayam depan nu loba duit ai mani. Anu nguseup beureumman teh anu loba duit minangkana, anu ulin ka tengah teh nu loba duit minangkana mah, anu cul salat teh nu loba duit, nu tara ngaji teh nu loba duit. Dan nu kalau koro siga urang mah pan getol ka masjid, getol hadir pengajian, tara judi hayam ngadu, tara judi nguseup. Naon sabab? Pan teu gableg modal urang. Teu gableg modal gitu pan.